kedua lahirlah seekor sugar glider. Yang ini aku kasih nama si Leo karena dia gagah, cakep, jujur, sopan, dan penyayang hewan, memanusiakan manusia. Nah, saya ingin kenalin ini teman saya. Tinggal persembahkan nih Leo. Wah, sabar ya Pak. Set. Nah, ini saya kenalkan Leo. Ini aku dari segala tampan kan. Saya kasih nama Leo. Ini kayaknya umur berapa bulan? Ya, umur 2 bulanan. Gak tahu 3 mingguanan. Ya, baru bertelur, beranak sih. Lucu guys, ya lucu guys, keren dah, sumpah, cakep banget nih, mantapnya, tinggal itu, tinggal aku Leo, yuk. Mang bodas mah sih ada goan kita teh. Ayo laguan. Iya tadi teh dari susu gua. Naik ke ada nyepretan tuh. Yuk susu. Para mana dia dibere bubur sun kurang teh. Acan dibere ketan meuli. Warungna tutup. Maruka aya nu muka ge beri eueun nanyakeun ieu mah. Aya nu muka warung tanyakeun bubur sun. Jarang dicontohan heula sebenarnya mah Tang urang ini urang minum. Iya sehat, susu. Nah, tumbuh dewasa lebih baik, lebih sehat. Nah, umur sehat. Ya. Yuk, ini sekarang ayak yang siap terbeki penting kumanya ting bubur sun dah betina lu sana beki susu susu pengalaman mantap ya. Dibere gedang jadi opi das teuing merenya tidak atakeun kuduna mah keur urang eta teh gedang teh keur ngarujak nu tas mah ngeunah diopikeun ka bayi meureun atuh teuas ka opi anjing eueuh huntuan can aya huntuan ciga mah
Lucu asli. Bangun mesti bangun masih kene bisa sering. Kebogan naon hero kebogan naon duit keboga segala keboga ada hubungan masalah bingung deui ke indung mah kok mun dititah ku indung naon kudu daek mah naon mah teh serta rezeki semua mah doakeun gawe pasti atuh didoakeun wae mah mah gawe sakitu wae kadang mau balik ke Bandung untuk buka duit sok ke bawa ke merek ke ajan 1.000 nya 1.000 2.000 masih ada tadi boga 400 gitu masih mau akur sekarang hanya pasti berapa 200 mil maksudnya pas mereka tolak bagus enak PR untuk memperbaiki diri itu menjadi lebih baik dan kesentrek lain kedua layang can aya layanan tadi kurang kedua layang can aya layanan puting-puting jam 11:30 subuh gitu kalau buur orang teh terus kalau buur kan keanggap kalau golongan geus meuli senar geus meuli belasan geus meuli kili 30.000 merek naga RG teuing da teh kade teh gitu soalnya leutik gelas mereka kuatir nu ada pangayang eta nu badan cek karuhan segala mah ya mereka bukan pangayang euy